Ridho Allah tergantung ridona salaki. Sanajan ayeuna urang rajin ibadah, tapi urang hianat kanu jadi salaki, percuma. Amal urang anu sagede gunung, ibadah urang anu saluas lautan, bakal lebur eueuh nanaonan. Komo nepi ka ngabantah ka salaki mah, boro-boro ribuan atawa jutaan kali, sakali weh ngabantah kanu jadi salaki. Amal anu sakitu lobana bakal dileburkeun ku Gusti Allah. Lamun pamajikan doraka ka salaki teu ngahargaan nepi ka hianat, di mana salaki teu mere duit, teu nganafakahan ulah nyeri hate, eta teh dosa urang-urang keneh. Doraka ka salaki mah boro-boro di akhirat, di dunia keneh oge tos dikontanan. Matak dina nyarios tong dugi ka ngaluhuran salaki, komo wani nyentak. Ulah nyapirakeun dugi ka ngarendahkeun kana pagawean atawa penghasilan salaki. Gede leutikna lain tolak ukur jang kahirupan mewah, lain teu hayangeun salaki teh. Da sakitu mampuhna syukuri anu diikhtiaran ku salaki. Lain sabaraha jumlahna, tapi sakumaha barokahna nu dihasilkeun pikeun anak pamajikanana. Sanajan pagawean salaki urang teu matak beunghar, tapi Allah mah teu weleh nyukupan. Buktina raga dibere sehat, beuteung anak pamajikan kaeusian, awakna kabajuan. Kajeun imah urang panggung oge, kajeun imah urang leutik oge, nu penting mah nyaman keur keluarga. Tong nepi ka dibere duit saeutik jam medud manyun teu narima. Gede leutikna ge tarimakeun, anu diteangan lain lobana tapi barokahna. Kahayang salaki mah sagala boga meh bisa nyenangkeun hirup keluargana di dunia. Tapi mun mikir kadinya, sigana kapusing moal aya beresna. Ningali jelema aya mah nepi ka eueuh waktu jang keluargana. Ayeuna mah syukuri nu geus aya, najan teu ngalimpah tapi insyaallah barokah. Ageung alitna penghasilan salaki uih deui ka pribadi masing-masing, kumaha urang cara mensyukurina. Tapi sifatna jalmi mah sok aya ngeluhna. Keun teu nanaon, da rasa syukur memang teu ngajamin urang beunghar, tapi ku rasa syukur bakal ngajadikeun urang ngarasa cukup.